Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang pamiasa tepakeun deui sareng simkuring Ayu Putri. Simkuring salis merdeka di warta Sunda. Simkuring sareng saderek salis bade ngadugikeun warta ngeunaan kerajinan keramik. Sapertos anu ku urang uninga, di Indonesia teh seueur pisan kakayaan alamna. Tah, kakayaan alam eta teh tiasa dimanfaatkeun. Pami urang tiasa ngamanfaatkeunana, eta kakayaan alam teh tiasa ngasilkeun kauntungan. Sapertos Pak Haji Yakub anu ngamanfaatkeun kaulin sareng taneuh kangge ngadamel kerajinan keramik. Kinten-kinten pabrik eta teh didirikeun teh tahun 80-an. Sapertos ku eneng sareng ku ujang-ujang katinggal tadi. Pani piring, goci, sareng nyalah hiasan-hiasan gitu. Pot bunga negara itu asbak piring hias Harga naoge benten-benten kanggo piring hias ngical ngawitan ti 50.000 dugi ka 200.000. Sareng guci oge ngical ngawitan ti 150.000 kaluhur. Cara ngadamel kerajinan keramik di pabrik kerajinan keramik Pak Haji Yakub teh nyaeta kaulin saring taneuh nu tos dicampur dibentuk sapertos anu dipika hoyong atau pamenta di konsumen. Cara ngadamelna oge kudu anu tos ahli dina bidangna. Tos kitu teras kaulin digaringkeun sababaraha jam supaya kandungan caina ngurangan. Sarkeun biasana sok aya nu langsung nyandak ka pabrik ieu. Aya nu di daerah Bandung, Surabaya, sareng Tangerang. Oge sajabana. Perkaraos warta tadi mangrupa pamungkas budaya acara. Usia yang merupakan